Kimu pasir eta teh sarjana hukum asa dipicen kunyana kasarjana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh masterna geus eueuh eta kimu pasir tanya ka kimu pasir mendak mahasiswa di Bandung dari Bandung mempertanyakan ke dosenna, "Pak, ya, saya mau bertanya, ada apa?" Malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu, membawa wahyu kepada para rasul. Iya. Sekarang kan rasulnya sudah tidak ada, berarti dia pensiun. Yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa? Teka jawab gue dosen. Teka jawab gue dosen. Iya ya apa ya sejarah teh. Oh, hese. Terus bertanya di universitas, baheula mah IAIN Cipadung bari mah UIN meureun, terus datang ka sababaraha universitas, naik terus ka Trisakti ka ITB, teu kajarawa ku dosen. Aya lah kiai nu sok di masjid bae, nu magahana ge lah paling 20-an nu bari batuk bae. Asal maca wae jibulil mukallaf. Asana ieu bisa ngajawab mah ieu. Nyana nanya, kayaknya saya mau tanya, ada apa? Malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul. Benar, pinter hujan. Tapi kan kuari rasul geus aya diakhiri ku Kanjeng Nabi orang. Ieu tugas malaikat Jibril berarti pensiunnya. Adun tejang teu pensiun. Naon atuh kuari tugas? Kuari tugas na malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu, sakitu. Ngumpulkeun batu, jang naon? Jang meupehan sia. Ini dia ka ditu bisi ka peupeuh. Bisa da kiai. Aing cenah kos kieu mah jawabanna ieu. Jago tuh kiai. Kabeh dosen-dosen ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cenah. Malaikat Jibril teh kuari ku bom, batu geus loba jasa juga. Duk ditimpah-timpah ku. Anu bener ge ye, saya teu percaya ka aing. Marah kiai. Tadi mah batuk bae ku teu ja. Marah mari kiai. Bakal ditimpakan ku malaikat Jibril ka para mahasiswa, ka para pelajar SMA, SMP, SD, kabeh termasuk ka para pejabatna bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril. Ulah tenang-tenang sia cek eta kiai. Kiai kolot juga gak apa tuh bisa jadi kos gitu. Lantaran dosen-dosenna, pejabat-pejabatna jeung kiai-kiaina geus teu nurut ka malaikat Jibril. Kita nurut ke wahyu bawa ku malaikat Jibril ke para rasul kakedeung deui ujala batu sing gelembung ti heula kanu nanya ka aing sia ampun jangan balik ieu nya aing mal nanya deui ka nya aja kira hayang aing aduh serem ge sateu kiai sakieu ieu awa amina ahlul qura masyaallah. Teman-teman ulah sembarangan nanya ke kiai ahli Allah mah bakal malik kanyana sorangan itu kiai sok diuk baik itu emang gua gitu jawabannya meyakinkan kiai kos itu geus tata mahasiswa barang datang ka imah aing bingung cenah dek nyeun artikelna ya bingung ya makalahna kumaha ieu masa malaikat Jibril ngumpulin batu. Jadi bingung ya nage. Aduh aing, sakieu teh. Datang deui teh mahasiswa. Datang deui mahasiswa. Kiai jangan sembarangan sakieu. Ini harus berdasarkan dalil sebab saya sedang membuat itu makalah yang akan diajukan ke dosen. Jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya. Diuk siap bego. Oh, nyana geter-geter. Aing sekali ieu cenah lah geus lang, moal nanya deui geus aing mah.
diberi ayat nih. Afa aminalul qura, dua ayat. Afa aminalul qura ayatiyahum basuna bayatan wa hum naimun. Awa aminalul qura ayatiyahum basuna du'a wa hum yal'abun. Emang tiba lagi malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah tadi instruksikan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril balikeun itu nagara anu dicicingan ku kaum Kangjeng Nabi Lut, balikeun. Jibril nu dititah, Jibril itu bere angin kaum Kangjeng Nabi Hud, ieukeun angin instruksikan. Jibril nu dititah. Nah, baca ku si ayat ieu. Ketika dosen ngadidik geus teu karena Allah, karena materi jeung duit. Ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut. Ketika kiai ngajar geus teu ikhlas, hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim, berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat. Tunggu tanggal mainnya, Jibril bakal datang nyiksa kiai-kiai tersebut. Kadenge kucing sia mahasiswa geus kalau mau nanya di sabada sia edit sia kan itu diperdalam kunyana ieu ayat ieu bener begitu diperdalam ceriknya diberi hidayah ku Gusti Allah. Setelah hidayah neangan guru, kapanggihlah jeung seorang wali Allah nyana berguru ditinggalkeun ku nyana pendidikan formal anu nyana meunang kitu ngaji atau sekolah dididik di SD SMP. Orang Indonesia mau dibejakeun ngaranna hirup keneh, mau dibejakeun ngaranna hirup keneh ku aring geesan nyana mah. Tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun dipicieun mun di urang ki Mufasir eta teh sarjana hukum esa dipicieun ku nyana ka sarjanana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh masterna geus eueuh eta ki Mufasir tanya ka ki Mufasir salah saurang deui mahasiswa nu ieu nu kokula didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril dijawab nu ngajawabna geus maot kiai di Bandung. Nah, kuari nanyana ibadah ka Gusti Allah. Bahkan Menteri Penerangan Harmoko datang ke manehanana. Terus diskusi jeung Harmoko, mantap Harmoko kuari henteu berkeliaran ge, selalu jeung manehanana bertobat. Lamun Harmoko baheula jadi Menteri Penerangan, ditambah deui menteri luar biasa, ditambah deui menteri luar kebiasaan. Nyana geus bunga aku hari geus tobatnya nama dipenta kuari dipenta komentar tentang Indonesia teh daek geus daek sulit saya untuk mengomentari di Indonesia cak Harmoko hirup kene kuari Harmoko ge enggak saya mau dipenta sabaraha kitu penggede datang ke manehna sabaraha wartawan datang ke Harmoko tetap bungkem sulit sebab itu bekas saya sebab dari saya lengser bukan makin membaik makin hancur. Sejak saya menjabat saja sudah begitu, apalagi sekarang. Jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana Harmokona hirup kene gitu na kiai nang nyana ulah nanyakeun ka aing si kiai nang di mana nyokos itu ulah sok nanyakeun saekeun sia ku aing hirup kene Harmokona tuh emang kumaha mungkin ya mah embung tidak mau saya. Eta teh kos kitu teh dipublikeun di koran sebab naon ngisinkeun bangsa. Orang luar negeri emang teh loba nu datang ke Harmoko di Inggris di Amerika loba nu datang. Tetapi apa pernah dijawab tentang Indonesia? Tidak. Ketika nanya tentang Indonesia, tanyalah kepada pejabat yang sekarang sedang menjabat. Ketika ditanya bagaimana Pak Harmoko tentang Presiden Jokowi, Jokowinya masih hidup, tanya Jokowi. Bagaimana tentang PDI? Megawatinya masih hidup, tanya Megawati. Harmoko geus teu daek. Masya Allah, hebat biasa. Geus nama. Kuari mau sajadah, sholat, boga perusahaan leuleutikan jeung sakadar.
nutupan kabutuh manehanana indah jasa hirup tah nyana sering berdiskusi jeung mahasiswa eta kabeneran aya guru seorang kiai ahli Allah nyana ngaguru kadinya asup ka jero hatena ninggalkeun dunia perpolitikan perekonomian perbudayaan kuari menuju ilahi Allah subhanahu wa ta'ala.